Bismillahirrahmanirrahim. Lau asyroko laka nurul yakini la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarahala ilaiha wa ra'aita mahasina dunya wa dhahara isbatul fana. Lamun datang cahaya keyakinan karena hati. Kadang orang sering ngadenge bahasa yakin, kudu sing yakin. Bahkan kadang orangnya ngerasa orang teh geus yakin. Tadi dia Syekh Ibnu Athaillah ngajelaskeun dampak atau ciri-ciri keyakinan aya dina hati. Jadi lamun urang hayang apal urang teh kasut jelema anu yakin jeung acana, taya aya ciri-cirina. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kudu ibadah anjeun ka Allah nepikeun ka datang yakin. Kumaha ciri kayakinan teh? Ari yakin mah lain sauk kudu ucapkeun kuletah urang geus yakin atawa rasa bahwa urang teh geus yakin. Tapi ayat cirina la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antara hala ilaiha. Lamun datang cahaya keyakinan ka hiji hate, ka hatena hiji hamba, itu bakal ngarasakeun bahwa akhirat teh leuwih deukeut tibatan dunya. Bakal ngarasakeun bahwa akhirat teh aya tibatan dunya. Bakal ngarasakeun bahwa akhirat teh nyata tibatan dunya. Akhirat karasa aya, dunya karasa eueuh. Akhirat karasa berharga, dunya karasa eueuh hargaan. Sehingga kurasa eta cahaya keyakinan nu asup kana hate tuluy timbul rasa bahwa akhirat lebih berharga tibatan dunya. Maka dengan otomatis kahirupanana 24 jam itu pasti ngaheulakeun akhirat. Prioritasna teh akhirat. Sok aya bahasa jelema, urang teh lain teu hayang sedekah teh. Lain teu hayang urang teh bura bere teh. Tapi da kumaha pan kitu bahasana teh. Jadi kebutuhan dunia itu seakan-akan lebih butuh dunia tibatan akhirat. Ya karena kan orang kan kehidupan itu kan orang hidup sehari-hari kan udah dipikirkan teh kebutuhan yang di alam dunia dan ngelakukan sakabeh hal supaya hidup di alam dunia, supaya dahar ngeunah di alam dunia, supaya minum ngeunah di alam dunia, supaya hidup senang, taret tibra sare ngeunaheun jeung sajabana. Geus sakuleung dunia we. Eta teh ciri bahwa lamun kitu teh urang teh can yakin. Dalam yakin mah itu prioritas hirupna teh akhirat. Akhirat prioritasna.
Sehingga tadi abdi among usip boleh ngobrol cabut da urang mah mikiran teh kumaha carana urang ngalobakeun aset di akhirat. Aset apa tuh aset? Kan biasana urangnya biasana jelema kalau banjur mah kan ngalobakeun aset ke dalam dunia. Lo ngalobakeun banda teh gitu di alam dunia, ditutumpuk diloloba jangan kehidupan di dunia. Anu jelema yakin mah teu kitu. Anu cahaya kayakeun masukkan hate na ieu kumaha carana urang ngalobakeun aset di akhirat nu numpuk naon amal numpuk pahala supaya di akhirat teh loba gitu. Ai dunya mah geus dekat tingali. Tadi teh lamun aya cahaya kayakeun asupkan hate, akhirat tuh seakan-akan nyata gitu. Dunia teh seakan-akan teu nyata. Di mata orang-orang anu yakin dina hatena, anu gaib teh lain akhirat, nu gaib teh dunia. Kan orang mah masih kena dibalik, seakan-akan nu nyata teh alam dunia we. Anapun siksaan kubur, nikmat kubur, nah jembatan siratal mustaqim, surga neraka teh gaib we teh can katingali. Seakan-akan urang teh moal ka ditu gitu. Nya teu kudu kabatul ka urang we sorangan sok. Da urang mah persoalan teh di alam dunia loba masalah-masalah pada hakikatna lain masalah kurang teu disebut masalah. Lain masalah sebenarnya mah ngan dijadikeun masalah. Kuno dijadikan masalah sabab urang masih kene memikir dunia. Teu bisa parat ka akhirat gitu. Geus puguh eta teh lain masalah, disebut masalah. Kuno disebut masalah pada lain masalah sabab urangna masih kategori nyata dunia teh akhirat masih egois. Nampak kene dunia tibatan akhirat. Contoh lamun aya jelema anu benci ka urang, pasti akan masalah. Bener teu? Mun aya jelema nu keuleun ka urang nu benci ka urang, beban teu kana pikiran, beban teu kana hate, disebut teu masalah. Mun aya nu ngobrolkeun ka urang, mun aya terseupeun ka urang nya, nu ngahina ka urang, nu ngarenehkeun ka urang, karasa beban teu kana pikiran jeung hate. Karasa masalah teu? Karasa masalah. Kunaon eta teh masalah pada amalan masalah sabab nu nampak teh dunya akhiratna teu nampak. Pan ari di akhirat mah lamun jelema dibenci ku batur, urang dibenci ku batur, apa lain masalah sebenarnya? Jangan matak picah matak picilaka di akhirat. Ayat teh keteranganna, lamun maneh dibenci ku batur, maneh bakal cilaka di akhirat ayat teh. Mun aneh dihinakeun ku batur, maneh bakal cilaka di akhirat ayat teh. Mun maneh direndahkeun ku batur, bakal cilaka di akhirat ayat teh. Mun maneh kalaparan, mun maneh teu boga duit, lamun maneh susah, lamun maneh gering, maneh bakal cilaka di akhirat ayat teh. Keterangan gitu. Tapi kunaon nu bieu disebutan teh jadi masalah. Sabab urang masih kene dunya teh nampak. Akhirat teh teu nampak. Dunya nu nyata teh jadi karasa masalah. Dalam cahaya keyakinan tadi asupkan hate, cai nimbulkeun rasa bahwa nu aya teh akhirat dunya mah eueuh, tanu bieu teh lain masalah. Dibere geuring di asal sabar mah tuh pahala di akhirat di surga. Diberi lapar asal masih kena bisa ibadah, diberi miskin asal kena bisa ibadah, teu mentak picilakaeun di akhirat. Tapi kunaon
jadi permasalahan sabab tadi teh can ayatna cahaya keyakinan nu asup kana hate gitu nya bener deh jadi nyebutin masalah nu pada hakikat dalam masalah sebenarnya nu jadi masalah mah mun aya jelema nu benci urang balik benci masalah eta mah nu jadi masalah mah nu ngobrolkeun urang anu masalah mah nu ngobrolkeun batu aya urang teu ngobrolkeun batu mah moal jadi masalah urang ngobrolkeun ku batu jadi masalah mah mata kecelakaan akhirnya geuning karasa beban karasa nyeri karasa tertekan dihinakeun ku batur teh dia berkebatur teh ta eta teh cai kiri hate ngacan aya cahaya keyakinan encan aya keyakinan heuh salat oge heuh sok ngaji heuh sok maca Quran wirge can asup kayakin mah anggar we kitu hirupna teh nya bener gak salat osok ngaji osok maca Quran osok hari can aya asup nur kacenah teh cahaya keyakinan tetep hirup teh susah kunaonnya teu kaok aya jelema nu teresepan jadi beban karunya teh sana perlu dikarunyaan kurang sorang